Hirup mah nu aya di badan aku urang nyawa berarti rahasia pangeran akur jeung batur sakasur, henteu akur jeung batur sadulur, Karawang akur jeung batur salembur. Terus gitu bahasa. Naon luhur-luhur pangaweruh Nuhun pisan teh bah. istilahna pangawasa tinggal silih hargaan pertanyaan Leres bah. dedehan asihan kasasama lamun ka budak anggap anak lamun ka sana pun anggap adik kasasama anggap dulur kasaluhur Bisa teh bahasa. kakolot tek awewe lalaki anggap indung katidinya ulah istilahna urang teh silih gorengkeun silih Begeganya, Pak. Nah, akhirnya terjadi makin itu terus dibenci batur buku paningkah lebih ke batur. Nah, akhirnya hirup nemu catur paeh nemu beja. Kumaha kalau disebut hirup nemu catur paeh nemu beja. Tata kumaha bah dah. Hirup paningkahna lebih ke batur pakai omong jadi sabiwir hiji ku batur. Bah. Dina da kulantaran akhlakna ge kurang ayo ngir cak ti batur dibikakeun cilaka ku polahna den ku batur ku polahna Sorangan di mana we mau teh kur aya bejana we buku tah hirup mah ulah seperti kitu ulah disebutkeun dan cukup mah hirup timu catur paeh timu beja eueuh bugang-bugangna acan ulah teh kitu urang kitu mah teh oh eta banyak jadi disebut kita hirup dengan diomongkeun deh ka gorengan ka batur mah nya tuluy paehna meunan ngan saukur beja nah hungkulnya cilaka ulang eta disebut hirup timu catur paeh timu beja nuhun bah asa tah bener mudah-mudahan jadi pewejang kesehariannya banyak. Assalamualaikum bah.